Geus Endolita Bambang Suganda deui nya ieu menu teh. Dahar jeung nu kieu mah moal diet-diet urang guys aslina atuh moal jadi begang teh meureun nya. Beas mahal tapi pagawean nyieun menu anu hamurkeun kejo ieu teh. Kamari mah ningali berita urang teh nya rapat anggota dewan di Korea Utara. Kuat serius teh beungeut teh guys aslina heuh dina mejana teh ngan aya pulpen we jeung kertas sungkul jeung buku kitu. Jauh pokoknya mah jeung di Konoha mah. Di Konoha mah nu ngalengut aya nu tanya tuluy teh anu nanti main Candy Crush Saga aya geuningan. Anu wibu wae aya jigana teh nya. Macaan komik bari nu One Piece keluar jigana teh. Tah lamun di Korea Utara jigana lamun kapanggih nunutan kitu dikumahakeun nya jigana moal teu dibalangkeun eta kursi ku Kim Jong Un nya. Meureun capek-capek ngomong dianggap radio butut teu didengekeun kelas sarare meureunna nya sakungarareunah teh digaji butanya. Di urang ge nu ecereug mah pasti aya wae. Ngan anu teu ecereug leuwih loba. Jadi ujung-ujungna teh kabawa ku sakaba-kaba. Tapi lamun lalajo film bule oge atau film drakor sok aya memang kisah-kisah anu kararitu teh kitu mengisahkan para koruptor gitu. Berarti kabeh negara aya nu kitunya jadi tong hari